datang kawinan istri datang nirawau kocapa kebakal mampah tata muti asdina pura oge Raden Gatot Kaca gentos singkang kawinur setekang ngawilsaken di jalan Pasampangan anu lecet sadayana parantos naken Lurah Semar Kudapawana anu antut bala kapra Pandawa rahasia anu sampun Raden Gatot Kaca diutus kanggo kaindraan maksana diutus kanggo nyanah papajangan pasal kencan sedang sekalian imakawaringin pitu kanggo nyanah kareta binarong Lurah Semar Kudapawana sareng Raden Dipati Arjuna angkat kasawarga Manikroka margi seseurna aya di sawarga eta syarat diantawisna gamelan Sinokan anta aya di sawarga kapetke si Bandar bedil kalang tahka kalayan kemakan 100 rupa segit nakanihi tukang rias Dewi Gedeng Patang lodaya oge pangapit panganten anu sarupa jeung panganten anu pas sedangkan asal jeung Sardawala diutus ka Tegal si awat-awat pikeun nyanah muning anu 100 di jalan anu ngolecer pada lumampah anu kakidul kakaler kakulon kawetan ya aduh jam sabaraha ya teh alhamdulillah ya ya topan ilaha illallah masyaallah dia lakon ieu teh hese buru-buru dacan abong pamurut euy magani geus beak duit teh heula lain dibeakeun ku dewe ku pamajikan beakna mah heuh panajagan mah bener kumaha eta mah urusan Bapak Umara Abah Juber aya suping alhamdulillah eta nu tengah roda langsung saja dengan eta Mama cucu sinen maestro teh anya kakumpul kupung bapak di Ango ya ada siapa ngeres wae pikiranna goblok siapa ngawihna sok dibawa ka panggung di Ango udah rumah cucu teh ban serap di Ango itu enak nyambung ku dewe aya hiji deui tanu geus teu up geus teu biruk deui euis teh juara Jukawi tahun 2014 alhamdulillah euis Setiawati teh kita terara parawan euis lain tega temennya salakina nya sakitu geulis saterangan ranana geus dina bulan alhamdulillah saboga ka Bogor deui asar digane daekeun ka dewek nya euy rang rayu ku dewek heuh tiluanna gadis keneh coba ka mana karep wae beda gadis jeung
Bukan laki mah beda ya perbedaan. Bedana nanya kalmi dah. Kayak gadis lagi teh, nyepeng nate. Ada cantik. Kayak guys pengalaman di perang kita. Duluan anaknya kalmi kau. Mau suis, gitu tau. Ada pun, gitu kundui, ada kundui, gitu weh. Wis ke hari-hari gitu terus nonton ada ditanya ku dewek bila mau belaga dikduk sararea tiris mah komo dewek mah jeung gering jeung tiris jika nutar trauma jika nama saku kucing udah nanya diruk saku kucing kalau jamilah wis hari-hari kalau kasura serangan api-api yang mau HP sakuduna daek itu temana aya nu nanya mah tadi kubasa goreng kubasa ditolak cinta mah bisa nekat dari lelaki karena lelaki mah dimana-mana oke sok nekat can benang kahayang can laksana kadang-kadang cinta ditolak dukun bertindak bahaya bejana sana seuis karena sokna euis teh karena nyanyi dangdut cenah dirayu ku dewek teh diolok sugan we daek lagu dangdut teh lagu Tuhan we sugan kuateun sorana Gane naik bensin penguasa jagat terima doaku ini berikan kasih yang ku cinta hidup yang penuh hikmah gergena-gena jiji kena amin udah sete sholat berjamaah di masjid dong sete terus tarawehan kamari jadi baul deui geus deuk seuris lagi harga pelet poe A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim hati putih cahaya herang nu herang sabdaning Allah nu hurung sabdaning Rasul nu ngadeg dina tungtung ati hurung mancur ka dia kunang-kunangan sang gumiring sia ceuri sang tumara inten rek datang curug sumangir cinyir sumangit dampar dengan pameureut pragi meureut anu deukeut pragi ngamat anu anggang cur kobel-kobel cur kobel-kobel cur kobel-kobel kobel-kobel heula terus dikucur ya sangkarna dewa parsa ya sangkalamenta ya sangkalamenti ya sang ratu buyut suradut
si juri geus ngagokan teh baku si juri jadi poho deui sia teh lain bantuan ngagokan begitu teh jadi poho deui tapi kan bae geus dibelinya geus dipuasa edan segede-gede kamu jerah kena sirana bapak mikibri dulu nanti cirina bersih emak gitu dah kamu jerah kena behana dada bakal bertekar lebih bahaya deui lamun nyerap kena celana dalamna gegesor kadang-kadang digemrong bulaneur nu bujur deui antep edan temuan semenit bukan aku mah Assalamualaikum. si euy sia saha di luar bisa-bisa hujan patu dewek jika ada kuselau dari dagorna mangali saha Ya kan Kabira. Akang aya di bagi. aya saha di luar Abi akang. abdi teh abdi saha Putri teh cantik. ya bibinya ya ada puyeng beneran ngawitan cinta politik di merong lalu itu ujungnya ngomongana atau ngahina padahal ada kuasa goreng kuasa nah itu dah ya gimana di sana mah geringan ayah nyari kemudian HS baik segenang teh itu nu seruawe dewe kabehnya itu nu ngaci ngacobrak ya kemana balik pulang ngacobrak ya bangali karena betis lan senang atuh Nuhun akang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tadi geus tak jero jauh-jauh teuing jadi Bunga akang pantolna. Kalau dina jalea. apaan tos hujan pantona ketinggalan asup pan ku euy sidaguran ku halu bieu tinggal abus sekarang senana Kayak aku kan orang gedor deui sakali deui kan. Kayak gedor deui. atau ruksak ancak aing ngobrol teh Merah geser deui. Cakar betis badai itu harus dipilih setelah juara juru kawin tahun 2014 di Nabi Jakrama Alhamdulillah kan. siswina mama cucu geus teh alhamdulillah abong guruna maestro lagi geus kumaha pada teh biasa nyobian Banten geus ieu mah Banten ae unggul nyobian teh jomblo orang geus jiwa kai buat nyobian teh ieu mah sorak urang gerak timur kitu ieu Kita susu teh umal udah kumis. untuk jujurna sih siap nanti saya gak bukti muncul ada minang-minang ke dewek nabur beri batuk pilek itu harus divaksin dewek
vaksin flu yang salah obat benar divaksinnya ke dokter hewan di dewek guys cinyungkan lagu prostomong guys salah kasih cemira atau di harian wae tuh ano siapa mah juga bogoh guys nih iya pun biar ibu akak ada buat Yo. Syari kaya kemang raja kemang bonteng di astana gara-garanya wafat gara-garanya wafat dari astana ya bapak-bapaknya ganti kue wafat bibir leluhur jadi ke menyongkeun ka hareup bibir anu anak kawat ke panawe mah dua bibirnya dulu di anaknya ya dan terus saya siapa gitu ya hari bibir luhur di anak anu luhur menyongkeun anak kawat ke singkat teh mau butuh luhurna cing jeding gitu kan ngolah contohnya tukang gamang gitu kalau kakek cemiran sih siap menarik ya kan siap gereja kan asrama ada upacara siapa berikut astana asrama kan terus jelas tiba lagi astana melak di asrama mah kalau buahan itu di astana mah mau pensiun pentingnya awet ya gara-gara waf nah pokok jadi dina waf dina hutuna setelah itu cibijil cidu merjikeun cing ramas gara-gara waf gara-garanya gara-garanya waf singa jeos saya itu sendiri nanti gara-garanya waf pak jauh singa luar berji singa kecil gara-garanya lain ditiu pergi kenapa FBR bersih gitu ngomongnya bukan aku mah yo kamu kembali dah tuh yang bawa sama hiji yo jadi ini syari kaya kemang raja kemang bonteng di astana gara-garanya wafat dari astana kan iya ya badan tunggaran wawon kirasana geranya wafat gandrung eta senina teh pegegeun geus teh ulah kudu tapi kuju digangsa bibirnya jadi gede kos kaki dulu
kan iya ya badan tunggara sok Kania badan tunggara nama kira sana kira-kiranya apa gagal sih teh dengekeun ciu itu sok pege dangsalkeun ciu sok Ciu lain ciu mana enggak pengen tinggal jet itu oke atuh dedetkeun sabeakna tenaga ciu heujeunkeun sok dedetkeun thank you kaca cengira ciu sok goreng kadab bisa jadi pengen hamur salaki sia nah terus nah sebina itu teh sok terus ke Ciu terus dari asmana nunga gantung di posona ngarana kohkol sok tur ke nunga gantung di posona eta ngaranna kokok jalan bebas hambatan disebutnya jalan awal sehingga kok disebut awal jalan bebas hambatan disebutna jalan tol kok disebut kawan agak ciri biar nanti nunga gaplek na cangkeng bapak polisi ngarana pes tol ngana siapa aing dari nunga gaplek dina cangkeng bapak polisi eta ngaranna pes tol nunga gayot di pamaget tiga kaos patromak ngan dadageun begitu naon ngaranna ya so nunga gaya di pamaget siga kaos patroma ngan rada rumuk kepangi siapa berarti nu salakina rumuk teh nah saya bener bagi atas kan atasnya heh nu kitu teh apaan karena resep abdi so nu kitu teh akan karesep abdi bener sih kita buktian tilu poe teh mangi nu kitu matak jangar kana hulu itu kan dulu serangan yo tilu poe teu manggih nu kitu mata stres matak jangar kana hulu batik jam pakai Google mama cucu pakai Google silahkan so yo nah ada kalau Google ada jadi gini ya Inggris ya permios ka sama cawoka permios ka di sana coba diisi bawa yuk pakai deh sarung deh yuk curi deh yuk Assalamualaikum no cokanya langsung ke deh kesubuhan kagok kayak mana ada di terus saya mah kembali ada mau poe gawe aku tuh poe anggaran itu terus sholat ada ulin mereka beli busuk padamnya ada mereka sholat yang kita tuh ngawayang kita ustaz lupa nanti bukti gede-gede ke dalam gitu ya
aja. Ya kalau dikasih on, cing nanggung majem usahaannya, cing tidak milik, dacan bulan bapak hajat itu ibu hajat dacan diantos saweranana panganten pameger sereng panganten istri diantos bapak besan Mang Wahyu alhamdulillah jejak kalau kasih disahat Pak Mang bapak hajat jajak kalau kasih roja atau kene atau saya itu ramar 2 ramar 3 ramar 5 ramar ya pada rampungannya 300-nya padahal nuhun Pak Mang Cing Panjang Yuswa jeung Barokah Bapak Aman di Bapak Amang Wahyu di Bapak Besan gitu alhamdulillah kantun tiba di Ibu Besan Ibu Rosyani Antos lumayan ke musyuk nuhun jajak kalau kasih ruang parantos nyawa Cing Panjang Yuswa Cing Panjang Usahana Cing Gampil Lagi ya kalau dewa kategori si awat-awat neangan kebodan kedokno kebodan dia nu 100 dia ngongkosan teu bapak teh jauh-jauh ongko bejana udah ke situ gunting cenah teh tinggal sawat-sawat teh ayo ya carioskeun di tempat kareta binaron anu
kasebat setiap kala wincagni parantos tatang-tatang kalayan sika pekantam sika penican rasa panahli parantos terus rasa pakalayan menyala ieu karita pinaro terreg-reg anu taya papadana anak buah sakabeh anu gede anu leutik wayahna masih diata jika hati-hati sama beting tadi kaulah ngimpi pikarluasin yakin bakal aya nu ngaganggu bakal aya anu nyokot ieu kareta pinaro ku hal sakitu masih diata jaga ti opat marham anu tangguh hege dulur bangsa kieu baraya bangsa denawa pamilik bangsa raksasi kumpul kabeh hege Terati sasarina make jenggol dijaga segala rupa ampun. Sabab dunungan orang nyimpen pikaluasin. Ayak kila goreng cina. Masih biasa sing hati-hati kidul kaler kulon wetan.
Aya pinter sana. Aya penting ngajaga kareta. Kareta Kareta binarong dudungan kurang jaga sebab dunungan mimpi pikarewa lo syukur. Abdi bari ngajaga. Eta teh sia teh kumaha teh teh tarukan gitu jika doma Bahasa mereka aduh ampun. Yuk, kayak cucumu kan dia ibu budak ibu cucumu si kan teteh lah cucumu lagi jauh-jauh kena pasir neng pada lalu masuk bola kaki ya nih. dah ayah naon di Jepang abdi ngantos Kurang ngajaga. Kareta binarong. syukur Dia tempat waringin pitung masih kene jarak ketika ku bangsa manusia mata kurang diputkeun kareta dia patepatan teh nyamu dipisah semohon tuh
pati bos ada sukesna beli kertas Simagati demi asli sekarang apa sekarang angkat ditawar jika pun